Ya Allah ya Rabbi. Ieu karuah ieu cak Kangjeng Nabi. Di mana umat kaulat di berbagai kalangan, geus puguh pejabat, geus puguh pertahanan, geus puguh eta mah nu boga kakawasaan. Ieu deui rakyat lagi umat kaulat teh kabehan lempang geus arerede gumede. Diladenan di hadaman ku orang-orang kafir di Romawi, Persia. Geus engke bakalna sallallahu syararuhum ala khiyari, bakal ngelehkeun anu jararahat nu garorengna umat, ngelehkeun nu balalener. Kiai bakal dicaci maki, santri mah geus teu dianggap jelema pajar monyet kunyana. Umat anu beragama make kopea bakal dihina kunyana lantaran kaedegan jeung kagumedean, dihadang kunyana, di hadaman ku kafir-kafir, bere duit, dibere fasilitas dan lain sebagainya. Geus bakal ngelehkeun kejahatan kagorengan kanu bararagusna. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syawkati takunu lakum wa yuridu Allahu an yuhiqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Wallahu a'lamu bimaradi wa dzkurlan ing sira Muhammad idz ya'idukum waktu ngajanjikeun ing sira kabeh Allahu sapa Gusti Allah ihda taifataini ing salah sawijine golongan loro al-'ayawin nafir tegese rombongan kopila dagang awil nafir atawa pasukan bersenjata. Annaha insatuna idalakum ikut tetap kadua sira kabeh wa tawaduna lan ngarepaken sira kabeh turiduna tegese ngarepaken sira kabeh anna ghayra zati syaukat satune liyane kang anduweni kagagahan el basi wasilah tegese gagah wasilah lan senjata wahya lan utawi ya ghayra dawslati syaukati ta'lairu iku rombongan kopilah dagang takunu iku ana ya ghayra dati syaukah lakum iku tetep kadua sira kabeh likillati adadiha kada kidik bing bilanganane ya ghayra dzati syauq wa udadiha lan perlengkapanane ya ghayra dzati syauq at-tawa'ir sarwa likillati adadiha wa udadiha. Nakidi kebing bilangan air tafsir pada tafsir wa udah dia lan persiapan atau perlengkapan bikhilafin nafir kalawan perbeda dengan nafir pasukan perang nafir wa yuridullah lan ngarepakeun safa Allah ayuhiqqal haqqa ing yentah benarkeun ya Allah ing hak
yuzhiru tegese ngalairkeun ya Allah ing haq bi kalimatihi kalawan sake kalimat Allah sabiqati kang dingin bizhuril Islam kalawan lahir Islam wa yaqta'a dabiral kafirin lan yentah yaqta'a megatkeun atawa ngamusnahkeun ya Allah dabiral kafirin ing akhire wong kang kafir kabeh akhirahum tegese akhire kafirin bil istisad kalawan den rusak atau den kalah Fa'amarakum biqitalil lafir maka merintah ya Allah kum sira kabeh kalawan merangan nafir liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun Allahu a'lamu bimaradil liwi qadar penienta tebakeun ya Allah al-haqqa ing haqq wa yumtilalan ngapus ya Allah ya maka tegese ngapus ya Allah al-batila ingkang batil al-kufur tegese kufur walau karihal mujrimun lan sanajan sengit sapa wong kang doraka kabeh al-musyrikun tegese wong kang musyrik bedzalika ing mangkono liwikol haqqa zalika ing mangkono liwikol haqqa ayat ieu sangat bersejarah bagi pejuang-pejuang dibaca diteliti lain bae pejuang-pejuang Islam anu merasa dibantu oleh malaikat kemenangan anu luar biasa bahkan kafirin Nasrani Yahudi jeung sajabana membaca sejarah ieu dalam kekalahan peperangan anu luar biasa sehingga datang ka ayeuna terus hasud dikembangkeun ingin membalas atas kekalahan kafir saat eta terus datang ka ayeuna sejarah membuktikan kemenangan mukminin perang Badar kafirin sangat sakit maka terus-terusan kafirin hayang ngahantem mukminin teu eureun geus kurang kumaha diperjuangkeunana Palestina tetap Yahudi merasa sakit terhadap Muhammad kokolot jana sesepuh jana pemimpin jana anu kunyana sangat dibanggakeun Abu Jahal tumbang di Badar berikut pemimpin anu lain nyeri nyana waduh Abu Jahal urang koit cek nyana waduh wadek nyana ngarasa nyeri terus saya tak kaya lain bae Yahudi nu aya di Palestina lain bae Yahudi nu aya di Baghdad lain bae Yahudi nu aya di Suriah Yahudi nu aya di Indonesia sarua hayang ngaleungitkeun pemimpin Islam lantaran ngarasa nyeri nyana teringat wah kita perjuangkan sesepuh kita Abu Jahal supaya hidup kembali di Indonesia. Ih goblok merenya. Atuh saru aja deh kos gitu. Ngarasa nyeri ya lagi. Antak nyana nyieun Abu Jahal di Cikupa aya di Tendenan. Di Pasar Kemis aya Abu Jahal.
anak Abu Jahal cepatan aya di Cilongok doang aman. Abu Jahal modern. Masya Allah. Kangjeng Nabi teh instruksikan sahabat untuk menghadang ir. Artina ir teh rombongan pedagang. Jumlahnya cuma 40 do dipimpin ku Abu Sufyan. Setelah berangkat di Madinah, Abu Sufyan geus nyieun mata-mata. Ternyata mata-mata langsung ke Mekah. Abu Sufyan lewat pinggir kali untuk menyelamatkan rombongannya. Cek Abu Jahal salametkeun rombongan Abu Sufyan untuk kelangsungan negara urang tanpa didukung oleh perekonomian anu tinggi, negara urang bakal hancur. Hiji-hijina kelangsungan negara Mekah adalah perdagangan nu dipimpin ku Abu Sufyan. Kalau sampai dihadang ku Muhammad, acak-acakan urang. Maka untuk mempersiapkan Mekah, mempersiapkan hadangan-hadangan Muhammad, siap tempur 1000 prajurit dikerahkan, seluruh prajurit di Mekah dikerahkan. Citu-cituna naik kuda, citu-cituna naik onta. Berbagai perlengkapan perang, ya pedang, ya panah, dan lain sebagainya dibawa. Sabenerna mah sabenerna henteu maksud perang, ngan sakadar besi. Iya, pedagang-pedagang dihadang ku Muhammad, kakarak urang perang. Pasaling singan jalan. Kuari pedagang lewat basisir, salametlah datang ke Mekah. Abu Jahal beserta rombongan geus berangkat menuju Madinah. Setelah dicek ku Kangjeng Nabi, ternyata lolos rombongan pedagang teu kahadang ku Kangjeng Nabi. Setelah teu kahadang ku Kangjeng Nabi teh didinya teh instruksi Gusti Allah Muhammad lain haju cicing anjeun teh. Lantaran ieu rombongan pedagang mah rombongan hanya saeutikan ngan sakadar 40. Tetapi itu rombongan anu datang ti Mekah 1000 prajurit dengan berbagai kelengkapan, kuda, onta, senjata. Geus datang ka Badar. Kangjeng didatangan ku malaikat Jibril alaihissalam untuk siap tempur jeung rombongan prajurit 1000. Sementara Kangjeng Nabi ngan sakadar 300-an. Ge henteu bawa perlengkapan anu optimal. Lantaran ieu mah ngan sakadar deuk ngahadang rombongan pedagang. Tidinya lah mulai sahabat-sahabat ngarasa lemah. Kumaha urang menghadapi rombongan anu sakitu poharan. Masya Allah. Kangjeng Nabi ngangsongkeun permasalahan musyawarah. Aya 2 cek Kangjeng Nabi. 1 rombongan pedagang, nomor kedua rombongan Abu Jahal. Anu geus dipersiapkan dengan perlengkapan senjata. Jeung penunggang-penunggang kuda anu situ, berikut penunggang onta. Urang cek Kangjeng Nabi hanya 313. Ulah balik deui ka Madinah. Pilih di antara 2, hanya sekedar rombongan pedagang nuku urang bakal dihadang atau urang bakal menghadapi musuh urang anu 1000 sakitu parana. Ya kabehan sahabat Muhammad, ya Rasulullah, hiji bae pedagang bae geus salian teh urang balik bae. Bahaya ya orang menghadapi eta. Waduh, atuh lain lalagan. Alaika bila'ir ya Muhammad
ya Rasulullah wada'il adwa cak sahabat hiji bae urang ir bae rombongan pedagang ulah sok macem-macem sebab urang perlengkapan. Kangjeng Rasul bendu pakodiwa Rasulullah ketika sahabat embung perang bendu Kangjeng Rasul ya Allah di dia kakarak Sidra Umar Sidra Abu Bakar Sidra Umar nyarios pegola Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhu asana fil gaul bahasa anu lemah lembut. Sa'ad bin Ubadah gesarua ya Rasulullah sebab katingali wajahna bendu bahaya cek Abu Bakar bahaya gede bendu Rasul bendu Allah namun Allah geus bendu cilaka urang unzur amraka famdi fihi wallah law sirta ila adan ma takhallafa anka rajulun midal ansar. Perlihatkan dan pertunjukkan perintahmu ya Muhammad ya Rasulullah langsung ke naon cita-cita anjeun wahai Rasulullah dek berangkat kemana demi Allah lamun anjeun berangkat wahai Rasulullah ulah ka karak nagara Badar leutik deket keadaan moal aya nu tersisa saurang-urang acan kami bakal berangkat biru apapun yang terjadi. Tah kakarak lega hate nginahin perasaan urang lamun boga sahabat kos itu mantap biasa ieu kumaha ieu urang rek ngariung mangkane hujan ulah di dalam hujan penting dalam berkat mah wah beres anak buah kacau ya geus berkat mah lulu asal geus kos kitu bae ge eleh perang geus ka jadi hukum. Iya do badak Jakarta jadi acak-acakan lantaran aya berkat nyesep aya berkat teh jelundup ka ustad ka kiai mata kana diacak-acakan dia lamun berkat moal kudu acak-acakan geus puguh pejabat mah emangnya nama juri berkat tapi ieu ka kiai-kiaina masa sih Islam kudu milih kafir gitu bae heula masa si kiai kudu milih kafir Habib masih kene mamawa kafir kene bae ieu mah keur carita lamun nyada berkatan mal mungkin kajen kumaha berkat eta jahat eta berkat eta masyaallah sejuta kali gitu teberes aturanana tapi lamun jelema Islamna ulah mementingkan berkat geus ngeunaheun jasa eta kan hese saha si jelema kuari dak awas ya lamun milih si eta diberes dak sia ada nya awas ya nya ulah milih eta menang saminggu diberes milih mah milih urang ngan atur ada dula deuleu bae bere deui kieu dak negara urang kan lain negara Islam demokrasi lah sokona mah nu penting mah deuk kafir tah deuk saha nu penting bisa mimpin kitu bae sih jadi pimpin ku Islam kitu dipimpin ku kafir kitu pan ieu kiai jadi kieu ngomongna ieu kamari mah awas ya kadua kali awas ya sing ada katilu kali dak atuh lah kaopat kali berkat eta berkat ulin eta kos kieu masyaallah mudah-mudahan urang kabehan diamankeun tina berkat-berkat kos kitu dibere jariji urang mah berkat-berkat kos kitu dibere berkat jamal kebal ditinggalkeun paeh kan ku urang kumaha lamun urang ngadukung si eta di akhirat ka babawa naudzubillah min zalika min dzalik nah teh nyalahkeun nyanana nu nyalahkeun ieu da sahibul berkat ya Allah nah barang geus ngadenge Sidina Abu Bakar Siddiq Sidina Umar nu sakitu poharana kakarak Kangjeng Nabi patabassama Rasulullah mesem Kangjeng Rasul
marahmai, aduh luar biasa. Iyalah ketika Kangjeng berhadapan jeung dua, satu rombongan pedagang jumlah 40 pimpinan Abu Sufyan, yang kedua rombongan prajurit dengan penuh perlengkapan senjata rombongan Abu Jahal. Ya Allah, Kangjeng nyarita ke para sahabat, wahai para sahabat, rombongan pedagang telah berlalu, tetapi aya rombongan nu leuwih dahsyat nu dipimpin ku Abu Jahal. Pilih, setelah rombongan pedagang teu aya, urang kudu berhadapan jeung rombongan Abu Jahal. Rombongan Abu Jahal telah menghadap urang. Cek Kangjeng Nabi, pilih di antara dua, urang siap hanya pedagang atau siap maju untuk perang melawan rombongan Abu Jahal. Iyalah ayatna. Masya Allah, bayangkan lamun urang tengah-tengah hari keur aya di rombongan eta de kumaha. Sakadar ayat 313, sementara perlengkapan eueuh. Mun urang aya di tengah-tengah eta rombongan Abu Jahal anu sakitu poharana, geus dipersiapkan untuk perang, jumlahna 1000 leuwih, mangkali 1000 bae heulana, 1000 ngalawan 300, berarti 1 lawan 2, aman 1 lawan 3. Ya Allah ya Rabbi, coba ayo. Iyalah diabadikeun ayatna. Wazkur eling anjeun Muhammad, ingat anjeun Muhammad, idh ya'idukumullah, waktuna Allah ngajanggikeun ka aranjeun kabeh, ihda qaifataini kana 2 rombongan. 1 rombongan Ir pedagang jumlah 40 dipimpin oleh Abu Sufyan. Kedua Nafir anu geus dipersiapkan pasukan perang, penuh persiapan persenjataan perlengkapan dan pohara. Annahalakum eta salah sahijina teh kudu dihareupan ku aranjeun, sedengkeun watawaddun anjeun berharap anawati saukati takunu lakum, sayanya na rombongan anu teu ngabogaan kekuatan nyata rombongan pedagang teh takunu lakum, nailah nu bakal dihadapan ku anjeun. Anjeun mah berharap dengan sakadar rombongan pedagang bae. Hiji likillati ada dia saeutikan ngan 40, sementara urang 300. 2 wa udadiha, perlengkapan perang pedagang mah beda jeung pasukan perang. Tapi wa yuridullahu an yuhiqqa haqqa bi kalimati, lain deui kehendak Allah. Wa yuridullahu ngarepkeun Gusti Allah ma yuhiqqal haqqa kana ngajelas ngalahirkeun netepkeun hak bi kalimatihi kalawan kalimat Allah nu teu. Allah dek nembongkeun Islam dengan peperangan Badar nu saeutik muslim ngalawan kafir nu loba. Jang contoh Allah kari dek ngabeakeun kafirin anu tersisa di Mekah, dihareupan ti dijakan ribut sahabat, urangan sakadar neuk perang teh ngalawan pedagang, tapi urang ieu ku Muhammad ku Rasulullah ti tengah hareupan rombongan Abu Jahal. Kacau kahayang urang mangan sakadar ieu doang, tapi ieu kahayang itu mah kos kitu amat. Dijalah musyawarah, tetapi bulan siap urang hadapi rombongan Abu Jahal 1000 rombongan nana bakal dihareupan ku 300. Ya Allah ya Rabb,
cek Kangjeng Nabi dengan tekad anu bulat, lain ku kuantitas tetapi ku kualitas. Lamun urang ngabogaan keyakinan iman anu tinggi ka Gusti Allah, lain urang anu perang. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallahu harama. Urang ngabalangkeun lain urang nu ngabalangkeun tapi Allah nu ngabalangkeun. Ketika dikenakeun lain ku urang nu ngenakeunana tapi ku Allah. Boro-boro eta cek Kangjeng Nabi. Kalapa ragag, korma ragag, lain saragag ragagna kahandap ke ku Allah. Eta kalakai anu geus garing di luhur, potong ku Allah, ragagna ge ragag ku Allah. Ketika urang boga keyakinan bahwa leumpangna urang nang Allah, gerakna urang gerak Allah, ngabalangkeun panahna urang nang Allah. Allah maha segala-galana, saha nu nyaho sakali ngabalangkeun ieu panah teureun urang cas. Saha nu nyaho ngabubat babet pedang urang teh ieu dibantuan ku Allah, nu urang teu nyaho kege turun malaikat dan ngabogaan tenaga energi di luar kemampuan urang. Kakarak sahabat je ai kitu mah tuh mantap. Kan urang ge lamun eleh, urang sieun ge ngandalkeun urang sakikieuna. Tapi lamun urang geus di luar kapasitas urang, urang boga kasieun. Urang boga kabogoh. Kemudian kabogoh urang telepon bae kudu berangkat. Mangka ning jam 9 peuting liwat kuburan rada maribis. Kan urang aya biasa sadar mah sieun aing ka dinya. Kuntianak aya di dinya, momonon aya di dinya, pocong aya di dinya. Tapi dengan tegad anu bulat demimu sarwiti. Enggak sawah nu di deuleut, kuntilanak tinggal kuntilanak, pocong tinggal pocong. Gas minggir sia kabeh. Eta setan ge sieun heuh, aya setan rajana liwat ya. Setan ge sieun setan ge. Masya Allah. Nah iya numantak para waliullah numantak kok bisa kuat eta cicing di leuweung boga keyakinan anu luhur. Wanian amat eta Syekh Maulana Hasanuddin cicing di luhur Gunung Karang lantaran boga keyakinan anu luar biasa. Wanian amat eta teh Syekh Kal Sunan Kadir Jaga cicing di sisi kali taulan boga keyakinan anu tinggi eta mah para wali-wali Allah. Ieu urang kuari hudang tek ti peuting kemudian mandi wudu tengah peuting poek mungkleng batur saat lelah sarare urang hudang bila perlu urang berangkat ka makam terus urang takorub di dinya kon teu sieun sih kasieun sebab nu di deuleu asal kabayar hutang. Wah tama lain ibadah deui bae. Ingat aing daripada aing boga hutang ke ku polisi mendingan aing maca sholawat bae geus dimakan. Caknya nama sholawat bisa mayar hutang meureunana. Tuh hutang mah kudu duit lain ku zarah. Ieu mah boga hutang zarah salah. Ka hutang mah dagang ngajual sawah bayar. Mulai di makam ge bae kudu teh getol amat hayang kabayar hutang ya ieu budak mal kebal dirantai budak ge. Salah. Jarah baik minta berkahna supaya jalan tuh masalah tapi nungguan duit ke geruduk ti dia mana orang. Ilah lalakon di zaman Belanda kamari ieu ulah kaget engke ge aya bantuan ya nu puasa bae mah geus jelas tambah dibantu ge lantaran emang ti awalna ge boga rencana. Ieu kan zaman Belanda aya nu ngadadak dibere cai cek gagah disuntik pelerna cek gagah eta geus kararitu ngadadak aya nu datang ka ruhuna tah cekal ku sia gagah. Lamun memang endek dibere kemenangan urang kege aya bantuan ti Allah anu urang naget daun gitu ngaranna teh di luar nalar urang kaget urang iya tuh terus bae kos kitu dataga kuari kukula lamun dicaritakeun selama perjalanan ke Jakarta demo pertama demo kedua dan demo ketiga
eta teh aya lalakon-lalakon unik. Perubahan-perubahan di negara geus sabaraha persen moal caritakeun. Apakah berubah ieu teh kepala-kepala negara, pemimpin-pemimpin berubah jeung henteu na? Insyaallah ke di akhir kukula bakal dicaritakeun. Urang mau malwakah. Malwakah heulana. Kumaha kekuatan ABRI, kekuatan polisi kumaha? Di polisi teh kekuatanana emang solid apa henteu saat ieu setelah ningali pergerakan-pergerakan jeung kahareupna dibaca bakal kumaha jeung kumaha. Hehe, atuh lain lalakon. Sakieu ge encan tarurun. Encan tarurun encan masih kene mararendem kene. Mendem atuh Ki Podoli encan keluar. Sekali keluar innalillahi. Lah we alat keur dideuleu. Sebab naon? Wali Allah mah teu sambarangan. Teu sambarangan kudu aya irodah Gusti. Sebab salat nage henteu asanyana, berangkat kos kitu nage ulah asanyana. Kudu aya perintah ti Gusti Allah. Lamun geus perintah kakarap. Lamun can perintah doa biasa bae. Ke lamun geus perintah kakarap. Ulah disangka ewa kumaha gitu di Indonesia lalakonna. Di Belanda teh nu dikaji lain kehebatan orang Indonesia, tapi nu dikaji teh ieu mistikna. Ji orang Indonesia mah bisa halal liber teh diakui ku dunia. Ditembak ngebul haju paeh teh diakui. Diakui teh. Raja sihir datang ke Indonesia teh Amerika David jalamun di urang rajana anu dikagumi kunyana anu dibanggakeun kunya jamal datang atuh ka urang mantak datang ge kan aya ngendek dilawan apa henteu na eta mah lain urusan datang ka urang berarti aya inohongna di urang sarua bae ngan teh dilawan aya enggak usah ulah sebab bahaya. Teguh. Mana ayat cerita di luar negeri, ayat cerita Nyeroro Kidul make jilbab di urang mah Nyeroro Kidul make jilbab. Saha cenah eta anak ente. Tadi usaha. Urang mah kan neliti teh bagian pedagang, neliti perdagangan, perpolitikan, neliti perpolitikan. Perkekebalan nu aya di TNI jeung polisi palingnya di samping teknis-teknis eta tetapi di luar negeri teh menilai ka urang kos kitu nama gampang teknis-teknis eta mah dimiliki ku unggal negara tetapi di luar eta aya keistimewaan Indonesia. Di Indonesia mah bisa nembak di imah atuh naonan. Nah, bisa ditembak di imah ya. Nah, tembak wae sia si eta tes tembak. Ini lompat sorangan. Neangan sakumaha beusi persanian. Jeger. Teu puguh di mana nu nembak. Eta kan nu hesena. Dah cenah kieu mah dongeng doang atuh dongeng-dongeng geulana. Itu siapa aya atuh. Atuh aya. Kading ieu Indonesia mah rajana teh Banten raja. Di Banten teh aya dua kekuatan, hiji maung nomor kedua orai. Lain lalaga. Kuari keur ngaringkuk bae orai di Gunung Garang. Areguk. Eta buntutna jeung huluna lamun nyana hudang tah Banten teh katutup kabeh. Mun nyana hudang hulu jeung buntutna teh ngahiji lain sa Gunung Garang sa Banten tek bari nyana geus kakarek gudang doang aya naon emang ceng nyana teh rame amat ulah ka udang ulah ka udang deui ada garingguk lamun eta geus kaluar pan aya anu pawang anu bakal ngagerokeun kokot aya naon saha ieu nu bakal dicaplok na saha kiai
Kiai nu mana tah si eta heula laile pasti kene sebab di urang mah baheula teh kan bentukna kerajaan sedengkeun hiji-hijina kerajaan inget kerajaan Yogyakarta tumbang Surakarta tumbang berbagai kerajaan tumbang inget Banten teu pernah aya sejarah tumbang tidak ada sejarah tumbang Banten apakah tumbang Banten aya masih kuari teh masih solid kerajaan Banten pokoknya asal geus udang ka mana ya Allah urang ngikos kitu aja resepan tadi aju hayang pon perang aing ngarasa teu boga naon embung pon perang atuh urang mah kitu bae ngarasa lemah ngan teu sambarangan ke di mana-mana sumur jeung sumur geus nyararambung cirina eta kakarak meunang dihudangkeun orai lamun sumur jeung sumur can nyambung moal maksudna kumaha geus kos kitu bae ulah suka nyaho maksudna nyaho kitu bae heula cenah kieu hayang nyaho semua dibere nyaho ge moal nyaho bae hese semua otak nangan sajengkal tuh iyalah aya sejarah sok taliti kerajaan-kerajaan Sriwijaya kerajaan Fatahila kabeh geus puguh Surakarta Yogyakarta kabeh termasuk Cirebon tumbang tapi Banten teu pernah aya tumbang solid mantap kuari teh dipake kasieun huru-hara Banten cekelan Banten sing ada ulah ditangka hudang Banten hudang cilaka Banten gede cekelan di puntayangan ka mana arahna cekelan Banten ulah kena hudang Banten atuh geus nagara oyag Masya Allah kahiji eta dua mau emang eta TNI ngebogaan gitu lambang mau mana itu siapa singa we teu nyaho ajar jas singa weurna iya Banten lalaga negara mana daerah mana kota mana anu bisa ngahiji jeung maung moal aya lain Banten urang datang ke Banten hayang boga maung bisa ka imah urang hayang dijagaan ku maung imah urang atuh tinggal datang bae ka Banten ambalayah maung negara maung teh kapan di Banten ieu nu ngaji ka dieu ge nu ngaji ka dieu aya maung gareng nu ngaji ka dia menang nyaho ieu maungan ngarupa jelema saha atuh si eta aya mau urang ngobrol kan jeung nyana sugan teh jelema mau geus datang nyana kumaha kiai leg-leg bae ish urang leg-leg maung teh bisa disamat di Banten nah hariji jeung manusia maung teh di Banten tetumbang kerajaan Banten Masya Allah karim iya udah ngomong-ngomong maung di Banten waduh sing ada si aya maung tah jelema anu diajak ngobrol ku urang teh tah sugan teh lain maung wah orangnya maung Bantak sing hade geus bugu aya maung di Polsek Polres eta mah geus. Ieu mau loba. Iyalah Banten cekelan bari teu beunang hudang Banten cilaka Banten lamun hudang. Aya keneh. Lamun aya jelema make iket, bajuna hideung, calanana hideung.
ha si ada eta aduh bakal ngondang maung teu sambarangan dia lemah tuh kos gitulah carita negara ieu teh terketahui ku orang luar negeri. Belanda sangat mengetahui, Amerika mengetahui kekuatan militer rawat teu sabaraha Indonesia, tapi kekuatan etana. Sebab sejarah teh membuktikan ketika orang perang jeung Belanda. Henteu gegeraan 300 tahun teh ngahaja. Lamun digegeraankeun harita teu bisa, tapi henteu. Henteu, sebab eta urusanna politik. Oh, iyalah Banten. Wah. Bantak asal awas dia ku aing. Wah, eta asal geus ngomong awas dia ku aing. Aja dibere, aya japuk, tenang. Wes, tenang. Ya Allah, daya. Wa tawadduna aranjeun kabeh mami karesep nikah hayang tenang sakadar ngalawan nu teu boga kakuatan ya rombongan dagang. Tapi wa yuridu Allah mengharapkan ngalahirkan hak dengan kalimat-kalimat Allah dek ditembongkeun kagagahan Islam wa yaqbada birul kafirin Allah dek ngamusnahkeun ka akhir para kafirin dengan tumbangna Abu Jahal tumbanglah kafir. Masya Allah karim. Lihiqal haqqa wa yubtilal batil. Maksudnya Allah hendak betapkan kana hak yakni Islam. Wa yubtilal batil. Hendak ngahapus batil yakni kufur dengan mudah Allah. Walau karihal mujrimun. Sanajan musyrikun mak embungeun tumbang kakapiranan. Sanajan musyrikun jeung mujrimun mah embungeun lenyap. Kebatilan, tapi ketika Allah menghendaki gampang, mudah. Kurang berangkat atau teman demo malah lalagaan mah, tapi lalagaan kan jadi sorotan dunia. Anu diperkirakan bakal 1000-2000 tapi ternyata jutaan manusia. Sanajan TV ngajelaskan cuma sekian ribu sekian jutaan. Eta nang sanga gerakeun buat tinggal jelema kabeh bae. Lamun geus digerakeun kabeh, wah tuh Jakarta pinuh, Tangerang pinuh kabeh. Ngagejebur ka kesedane kabeh. Ih. Maganing boga sejarah Jakarta teh kapan eta teh ngaranna baheula teh kerajaan Jakarta. Banten teh kerajaan Banten, Jakarta teh mangkaning dipimpin ku Banten. Sapira Jakarta mangan sakadar kalapa naon tuh Sunda kelapa leutik. Kerajaan Jakarta teh ngan sakadar Sunda kelapa, tapi Banten mah kerajaan internasional. New Zealand, Belanda, Inggris, Arab, Cina, India datang na ka Banten kabeh. Sunda kelapa maletik. Mantap Jakarta kajin kena acak-acakan, tapi lamun Banten geus sudah dibenteng ku sadane. Cisadane teh lain sakadar ngaran biasa. Nu mantap buayana ge lain lalagaan sadane. Atuh buayana ge nyana mah lamun geus ngamuk pawangna ge digegel bae. Buaya batet. Cisadane emang kumaha gitu, pawangna dileg-leg bae. Asal teu akur bae juga eta. Ieu mah sejarah Tangerang teh. Ke kulang ke dongeng Tangerang ge. Aya naonan di Tangerang. Mantap dipantau seputar kegiatan teh Pandeglang, Serang, Tangerang sangat dipantau. Luar negeri mantau. Besi hudang Tangerang. Ih Cisadane teh boga sejarah. Benteng Cisadane teh bentengan. Banten teh negara anu pinuh ku bentengan, 2 bentengan, hiji bentengan zahir kadua bentengan batin.
benteng zohirna geus diacak-acak untuk diteliti ku berbagai mahasiswa, baik mahasiswa dalam negeri maupun luar negeri, untuk mengetahui sejarah benteng diacak-acak. Sakadar benteng zohir, benteng batin masih kayak aya. Mentek lamun dek liwat ka Banten teh kudu boga opat salam. Hiji di Cikande eta kudu salam. Cikande tah pas perbatasan Tangerang Serang. Eta di kudu salam. Assalamualaikum orang Cikande. Beres. Cak nyana waalaikumsalam edan sia. Iya geus kos kitu bae. Anu boga sejarah mah pasti kitu. Urang Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Timur dek ngadu jeung urang Banten lewat Cikande laas ilmu kabeh. Saha bae? Cikande. Ke kukula dibahas tanggaran Cikande teh naon eta Cikande. Lewat urang di Cikande masuk kota Serang kudu salam deui. Assalamualaikum atut. Salam jakana. Aing di dieu di jero ya. Salam deui. Serang juga sejarah tuh Serang. Masya Allah. Terus asup lewat kota Serang masuk kota Banten salam deh. Begitu orang datang ke kaca-kaca Banten kakarak salam. Ketika orang keluar di Serang salam deh. Lantaran di dieu loba nu ngageugeuh seantero Pandeglang, Rangkas Bitung, Lebakat, Caricing di dieu. Banten teh ya lamun zohir mah kuari geus acak-acakan, batin mah masih kae. Matak loba nu zarah ka Banten leungit. Leungit. Diris budak leutik mah kolot leungit, masyaallah. Teangan saminggu horeng kawin. Aduh. Aduh aya rangga urang. Ya Karim. Lah ikir cerita perang Badar. Terjadilah pilihan kuari salah satu di antara dua. Ketika para sahabat milih ir tetapi dibelokkan ku Gusti Allah, kita milih nafir harus berhadapan dengan pasukan Abu Jahal. Anu lobana 1000 bari sudah diperlengkapi oleh senjata anu mutakhir saat eta. Sahabat hanya 300 personil manusia. Kecaritakeun mah ku eta geus beuleut tekad para sahabat berangkat ke medan laga Badar dengan dijanjikan ku Kangjeng Rasulullah ulah sieun dengan tekad anu bulat iman anu luhur bakal datang bantuan ti Gusti Allah. Allah mah segala-galana. Nu penting hiji liyuhiqul haqq wa yubtil batil, sesuai jeung Allah dek nembongkeun hak yakni Islam, dek naruntukeun batil yakni kafir. Hiji eta insyaallah teh Kangjeng Nabi. Walau karihal muslimun, sanajan orang-orang kafir, orang-orang musyrik tidak suka dengan tumbangna kekafiran, tumbangna kemusyrikan. Adap urang diperintah ku Allah cek Kangjeng Nabi. Siap. Mulailah gerak para sahabat ke medan laga, melanjutkan instruksi Kangjeng Rasul dipandu ku Gusti Allah. Itastaghitsuna rabbakum wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Tirmidzi lan ngariwayatkeun sapa Imam Tirmidzi. Ibnu Umar sakinnya Umar anna Rasulullah ing satuhune Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golaiku ngucap ya Kangjeng Rasulullah idza masyat ummati. Tatkala lumaku sapa umat ingsun al-mutawta kalawan gumedhe wa khadamatsum lan ngaladen hum ing ummati abnau Paris apa pirang-pirang anak Paris warum lan rum
salatul syarau maka bakal ngalindi apa pirang-pirang kang alane umati ala khiyari hingga tase pirang-pirang kang becike umat wal mutayta'u at-tabakhtur fil masyi utai mutayta' iku gumede ing dalam lumaku iku gumede ing dalam lumaku. Imam Tirmidzi ngariwayatkeun sebuah hadis di Abdullah bin Umar bahwasanya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos nyarioski idza masat ummati di mana lempang umat kaul al mutayta kalawan gumedhe edeg diperintah ku Gusti Allah wala tamshi fil ardi maraha tetapi ieu mah lempang teh asaing jabatan aya di aing kakayaan aya di aing gagah aya di aing lempang teh geus pokona mah ngabayangkeun jelema teh ieu lamun ngahalangan dibeli kabeh jeung hulu-huluna eta jelema edeng kitu ngaranna asas gelempang aya nu ngahalangan awas ya ce ulah kita sia karanjang sia jeung siana dibalik wae jelema bau parah itu geus teu meunang katoel teu meunang kagesek kalangkang nage geus teu meunang dilengkahan paharanya weh teu ku edek-edek da pohara tah jelema masyaallah kan wah di mana geus lempang umat kaula model kos itu gumede wa qadama sum'abda uparis warum diladen ku anak-anak orang Persia diladen ku anak-anak orang Romawi eta teh ngalambangkeun manusia-manusia anu henteu bener muslimin mukminin diladen ku kafirin turunlah di Persia Romawi Rum yakni orang-orang kafir geus ngaladen geus di mana-mana di negara pejabatna lempangna geus araredeg gumede asa aing sia mah teu boga bintang deuleu di aing mah tuh di dia 3 di dia 4 jumlah 7 bintang aspirin dele balok sia nah araredeg lempang teh lain lalagan gumede nu kayana gumede pejabatna gumede pertahanan polisina gumede TNI na kitu kene ngomong paluhur-luhur geus teu kawadahan kiaina ge sarua bae silih tangtangan kiaina ge lu bener kabeh ge deuk milu ka mana ieu urang milu ka kiai ieu kieu milu ka kiai ieu kieu kok persepsina jadi berbeda sih kitabna akur Al-Qur'an tapi berbeda berarti kan aya japuk-japuk anu nyelap di jero hate itu berbeda deuk ka mana ieu urang kok dibawa kikieuanan ieu teh nah nang tangan kiai jeung kiai silih tangtang ustad jeung ustad silih tangtang edeg ngaranna lempang teh geus teu asli munafik kabeh diladen ku para kafirin Nasrani ngaladen tah dibere ku aing sia Yahudi ngaladen tah dibere ku aing sia orang-orang Persia nu kuari meureun Iran ayo ngaladen sadaekna tah nu penting kembangkeun minimal ulah ngembangkeun kahakan ulah ngembangkeun hak Persia jeung Rum teh geus ngaladen yakni orang-orang kafir teh urang teh dibabawa ku urang kafir manyari tanu dibabawa ku kiai aju kiaina aju sasalaman cium tangan goblok bin tolol bin oplo bin kumaha masuk ya Allah teh si kasaki kituna teh si kiai
di mana Quran di mana hadis naon hartina Quran jeung naon hadis hartina hadis ya Allah ya Rabbi muri kak bulu henteu nyalahkeun ka haritanuna nyalahkeun ka tangkorak kiaina garoblog teh ye cenah kiai atuh lamun politik mah lain kitu leg-leg ku sia politik awas di akhirat sia ku aing ditongtong sia ye cenah kiai ge can pugu aing ge can pugu kumaha sia goblok tungtung nama urang gelut teh jeung nyana ya Allah ya Rabbi ya karuah ye cak Kangjeng Nabi di mana umat kaulat di berbagai kalangan geus puguh pejabat geus puguh pertahanan geus puguh eta mah nu boga kakawasaan ieu deui rakyat lagi umat kaulat teh kabehan lempang geus arerede gumede diladenan dihadaman ku orang-orang kafir di Romawi Persia geus engke bakalna sallallahu syararuhum ala khiyari bakal ngelehkeun anu jararahat nu garorengna umat ngelehkeun nu balalener kiai bakal dicaci maki santri mah geus teu dianggap jelema pajar monyet kunyana umat anu beragama make kopea bakal dihina kunyana lantaran kaedegan jeung kagumedean dihadang kunyana dihadaman ku kafir-kafir bere duit dibere fasilitas dan lain sebagainya geus bakal ngelehkeun kejahatan kagorengan kanu bararagusna mal dianggap atung teh lamun urang ngadenge kamari ieu bakal disensus kiai-kiai deuk dinaonkeun kiai disensus ulah anu nanya kiai kumaha cenah lamun kiai disensus terus aing mah teu berkepentingan engke cenah kiai teu meunang dakwah ngeunaheun aing meunang dakwah ji eta mah ibadah sorangan bae engke cenah umat kumaha ya atuh sabodo teh mikiran umat teuing atuh aing bae cepen cenah kiai kitu amat aing mah kitu bae riweuh aing mah ngadengena Ki Pudoli mah deuk disensus embungeun nya mah waduh cenah deuk dibere sertifikat engke sertifikat kakian beus teu meunang sertifikatnya na aing mah meunang teu meunang geus sakieu bae cenah aing mah teu meunang sertifikat aing geus teu meunang cenah teu meunang dakwah moal aing moal dakwah moal deuk naon tu dakwah eta cenah teu meunang atuh teu dakwah mah teu meunang duit nah iya maningan dikirim orai pacok iya maningan geus memeh sertifikat maningan orai dikalieukeun leg-leg tara we jadi itu dakwah mah makin herit makin mantep dakwah hayu sabisa-bisa urang di Kangjeng Nabi ge saat teu meunang dakwah toela saat teu meunang ngomong lalauna urang balik deui ka dieu kajeun cenah ditembak syahid aing je di akhirat nu nembakna deuk teangan ku aing jahanam bagian lo kiai di mana no sono Firdaus hayu sia jadi rela Allah mah teu kudu sieun-sieun nah cenah urang ke bakal tung ieu teu meunang dakwah mah teu meunang sertifikat mah teu meunang dakwah teu meunang masalah Jumat cenah engke lamun teu meunang sertifikat mah teu meunang aya jadi imam teu meunang jadi khatib atuh masalah pere atuh Jumat hese amat sih karena kiai yang mendapatkan sertifikat tidak hadir maka Jumat lebong ayo tanggung jawab camat tanggung jawab bupati eta engke ge nyana ge Islam ieu hudang nyana ge kalau geus kos kitu teh harare hudang kalau nonton mah ka hajeun aing sensus geus lah nah iya mah keur carita urusan kaditu nama jakabe ge gerak nang Allah ngan endeu ka rumaha ieu nagara endeu dikarumahakeun lamun lain penyempitan agama ketika agama disempitkeun sempit bae secara zahir mah tetapi apakah cukup didinya Islam moal bisa lantaran Islam ketika dipersempit teu sieun pae Islam gitu
kuari mah sararieun pae lantaran can jelas ketika geus jelas kudu berhadapan jeung musuh emang Islam sieun pae henteu sebab naon sorgana bakal ditembongkeun ka hati masing-masing je atuh emang geus polisi ge polisi anu kuari nyana kaditu arahanana lamun Allah mere topek jeung hidayah ka polisi goblok meureunanan aing kudu ngebantayan orang Islam balik deui nyana kaditu sia hoka ya atuh urang mah itu mah urusan Allah tah mah kuari nyana kaditu sebab can jelas ketika geus jelas atuh polisi ge anak saha anak Haji Soleh anak Haji Makmun je cak polisi teh bapak aing Haji Makmun bapak aing Haji Soleh ku aing kudu ngabelaan si eta balik kanan nyana balik kanan nyana balik kanan atuh kuari mah kajeun deui eta mah urusan Allah tah mah kaditu ge kaditu nama atuh je atuh urang lamun ningali kitu polisi nu sarolat loba keneh abri nu salat ambalayah keneh ulah sieun-sieun heulana setiap jelema salat berarti menghadap ke Allah jadi polres ke masjid aya bagus di masjidna polisi ge asal ngiuhan bae ka masjid aya salat aya Allah itu ge hate da dibalikeun ku Allah nya da ge musyawarah yang polisi-polisi aya ieu urang nanaonan ieu kudu ngabantayan orang Islam je emang orang hirup dek di dunia doang naon hartina jabatan di akhiratna urang engke bakal disiksa mah heuh kumaha kitu pican da priwit bah, ya angkat senjata, lu dulu Kapolres ya. Eta mah urusanna geus kaditu mah rahasia Allah, geus acak-acakan mah agama emang kumaha gitu. Kuari mah encan atuh biasa bae ulah sieun-sieun. Aya nu ngageter-geter paring kiai kuna sieun cenah kula bisa perang. Aju kunahan. Gun sajin teu kuna pereng ngaji ge cek. Ai sia perang sieun pereng ngaji pere tolol. Ngariung embung kula mah ngariung teu cenah salat ge sampir teu kiai tolol ya kiai borangan dia tetep kiai ulah itu biasa bae sih Masya Allah ulah biasa bae kumaha gerak Allah engke ge saha nu nyaho tah seperti itu rahasia Allah ya polisi nu salat ambalayah keneh kuari nyana masih kene encan jelas engke jelas abri gitu kene geus jelas mah je atuh saha nu daek ka neraka sih atuh nyana ge mikiran polisi ge nya aing nembakan jelema muslim atuh anaing ka neraka geus balik kan cek nyana encek ditembak ku nyana hayo tembak tembakan beak encek kabeh hei anu nanya pak polisi kok nembak encek sorga aing kok eta teh ditembak teh sinci eta mah kabogoh aing wah polisi bang beres sih polisi anu kolot ditembak budak henteu Masya Allah nah iyalah carita urusanana gerak Allah subhanahu wa ta'ala ke geus kalut batu Allah nu ngagerak-gerakeun kuari mah tenang-tenang bae heulanan urang ulah kapancing ku ieu ku itu hayu bae nu ngaji nu salat nu dagang aktivitas orang biasa bae ulah riweuh ku perkara anu encan kanyahoan di polisi ge jasarua bae tenang-tenangnya ge malalikir abri malalikir urang komo matung geus bae urang tenang serahkeun segala-galana ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ngan ieu doang ye di mana umat kaula lempangna geus gumede asa aing boga jabatan boga kakayaan boga wilayah jeung sajabana kitu kene rakyat asa aing kemudian geus diladen ku para kafirin nyana geus ngadam kadinya geus kadituna bakal dielehkeun nu bener bakal dielehkeun ku nu jararahat kuari geus hampir-hampir kuari geus hampir kuari ge heulanan geus nilai-nilai keagamaan jeung kemuliaan teh geus kajeun berarti terbukti ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedekah Rasulullah lamun urang kuari dicaci baki kiai dicaci baki misalna ku polisi misalna ku pejabat sedekah Rasulullah tinggal kitu bae maha bener Kangjeng Rasulullah
Ternyata ucapanmu ya Allah, ya Rasulullah 14 abad yang silam telah dibuktikan oleh polisi-polisi, abri-abri dan pejabat-pejabat dan musuh-musuhmu ya Allah yang tidak beragama Islam. Sodako Rasulullah, maha benar Rasul. Tinggal gitu doang udah. Geus ulah aya sedih, ulah aya maha benar engkau ya Rasulullah. Ucapanmu telah terbukti di Indonesia. Geus beres. Aja orang ngalawan, ya tenang-tenang bae sih lah. Engke orai dikirim. Engke orai dikirim. Kalpas. Ulah sieun. Engke ge aya nu boga kuncina. Asal geus nyana hudang we orai kikiplik. Mana ki Pudoli ya. Ya Allah. Wa Ibnu Majah wallahu a'lam. Jadi orang begini resep bae waktu tinggal 2 kali deh. Langsung katiluna pelaksanaan gara disiap-siap ke tasbih nu pegat geura sambung ke becan boga geura meuli atawa menta atawa maling. Wah, dek zikir maling tasbih teu beres teu pagawean. Mending ulah make tasbih. Ulah hiji mawa tasbihna 20. Maksudnya bari jualan dilempeng-lempengkeun ku urang hate urang dika Allahkeun ulah aya indikator-indikator, ulah aya indikasi. Jadi orang ulah aya muatan-muatan gorod-gorod. Hiji be urang zikiran ruruba ka Allah melalui haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu aziz. Nu harapan urang hayang diaku selaku muridna. Jadi orang berharap dicatat selaku murid Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nu paling urang hayangan ialah diaku selaku umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu di Kabupaten Tangerang mah alhamdulillah di masjid, di mushola, di majelis ta'lim. Bahkan lapangan bola ge nu biasa sok paranti main bola dipakai maulidan multifungsi. Jadi di berbagai tempat ngayakeun maulidan. Ieu mah aya hiji pertanyaan Abah Haji di Lembur Kula. Hayang ngarayakeun maulidan di mushola sedengkeun sabari aya qosidah. Eta mah pertanyaanna kumaha eta hukumna sedengkeun jamaahna lalaki sadayana nu ngawihna rombongan ustazah. Mantep dong sebenarnya. Kudu aya peningkatan atuh. Namun tahun kamaringan kitimpingan doang. Dina tahun ieu mah qosidahan make aya ustazah, tahun hareup atuh gambus, tahun hareupna deui ya orkes. Coba salah. Nu bermasalah nama jangke di akhirat. Atuh masuk kula ge nyawa ieu mah. Aya laporan aku langsung kiai.
di Talaga mah aya qasidahan ya di Talaga. Kumaha eta hukumna cenah Kiai? Wallahu a'lam bissawab. Tanya ke Kiai dari lembur itu. Kiai, pokoknya saya qasidahan. Mantep. Itu masalah. Ya, ini kuku lagi sebodoh. Tama tuh hari rada sepatolos. Ya itu rada sepatula. Eta gedanana saeutik sakitu mun gede mau orkes dina kajar mau kumaha. Eta gedanana we leutik. Adena bae gugusi dibere leutik danana. Tahun hareup mah teh ulah hayang nu mere gitu. Ulah yang muludan lah tahun hareup mah guys, daripada gonjreng-gonjreng. Kangjeng Nabi barang dek dulu kadinya. Ini mah cewek-cewek ceknya. Cek Kangjeng Nabi. Wah, saya comeback lagi dah. Aduh. Kangjeng Nabi balik deh kan itu. Aduh, ya Allah, jaing betul ditagi gitu banget. Urang masih kene ngajelaskeun tentang masalah dakwah jeung kosa panjang dongeng. Nu memang ieu mah lain jang paranti urang. Ieu mah hakim. Boga keputusan-keputusan karat ngaji ieu al-bayyinah lil mudda'i wal yamin lil mudda'a alaih, saksi untuk mudda'i, sumpah untuk mudda'a alaih. Zaid ngadakwa sesuatu terhadap Umar. Zaid ngaranna mudda'i, Umar ngaranna mudda'i. Sadakwa-dakwana bae mah tanpa melalui kekuatan teu bisa diterima. Kekuatan bagi mudda'i ialah saksi. Ketika eueuh saksi atau saksi dianggap lemah, maka dakwaan tersebut difokuskan ke mudda'a alaih. Mudda'a alaih ngaku atau henteu. Ternyata teu ngaku, mudda'a alaih perlu disumpah. Kah henteu ngakuna naon nu didakwakeun ku Ki Zaid. Zaid perlu saksi, Umar menyangkal, dipersilahkan untuk sumpah. Eta teh awalan encan selesai. Ialah walau lausun lamun lahir laos. Diceritakan tentang bagian keguguran laos. Tanda-tanda kuat mengarah karena pembunuhan ngaranna laos korema. Tetapi laos tersebut bisa tidak diterima, gugur. Di mana? Apabila pendakwaanana hanya sekedar asli kotlin, dunamdin wa khotoin. Zaid ngadakwa kaki Umar tentang pembunuhan bapakna yakni Ki Bakar.
ayat tanda-tanda nu diajukeun ku Ki Zaid setelah diproses ternyata tidak bisa menjelaskan tentang asal pembunuhan. Apakah ieu menang gitu ngahaja atawa ieu kasalahan. Jadi berbelit permasalahanana. Ditanya Ki Zaid anu ngajukeun tentang pembunuhan bapana, saksi ternyata eueuh saksi. Laos anu dijadikeun kekuatan hukum. Tanda-tandana misalna aya sapatu. Misalna pembunuhan tersebut dibengker make sorban. Sapatu jeung sorban mah eta tanda milik lainnya na bae nu boga model kos kitu. Dianggap tanda bukti tersebut kurang kuat. Kecuali engke lamun memang aya sidik jari na kanyahoan tepat akur eta jeung pelaku yakni Ki Umar, agar proses terus bisa berangsur. Andai kata henteu hanya sebatas kejadian secara mutlak, ente bisa ngajelaskan tentang ngahaja atau kesalahan atau syibik amdin. Nah, ieu bagi Ki Umar anu dituduh selaku pembunuh terhadap Ki Bakar dengan tanda laos anu teu kuat hanya sebatas asal pembunuhan doang. Ieu fala qasamata fil asah, tidak terjadi persumpahan. Jadi kudu heula dijelaskeun ieu motif pembunuhanana nya apa henteu ngahaja atawa khoto kakara didinya terjadi persumpahan untuk memperkuat perlakuan pembunuhan terhadap Ki Bakar. Sebab engke hukum anu bakal ditibakeun antara ngahaja kasalahan sibihamdin, hukum-hukum tersebut kan berbeda. Nu mantap ieu kudu sangat hati-hati. Di dieu mah maksudna laos tersebut gugur dianggap lemah lantaran saksina eueuh, tanda buktina ge sangat lemah, maka neangan heula ulah waka disumpah. Lantaran ieu kan jelas soal Ki Bakar terbunuh kan jelas. Geus lamun memang engke langsung diajukeun teu aya persumpahan, berarti kan Ki Umar teh gugur. Anda gugur tidinya berarti kan selesai urusan anak. Anu bertanggung jawab terhadap pembunuhan Ki Bakar saha? Sedengkeun nya ngagoler. Nah, jadi eta Ki Zaid pengajuan anak perlu dipertimbangkeun deui neangan data-data otentik nu kuat selain daripada saksi tanda bukti naon deui. Ulah waka dikembalikeun ka mudda'a aleh supaya mudda'a aleh sumpah menyangkal tidak melakukan. Ulah waka kitu heulanan. Jadi pending heula 1 hari, 2 hari, 3 hari tanggung jawab polsek atau polres atau lamun geus di kejaksaan berarti tanggung jawab kejaksaan tahan deui untuk memberikan makan selama encan itu aya keputusan. Dahar dibere dahar sakitan teh. Minum mun biasa kopi, mun biasa susu. Namun biasa daharna jeung daging bere daging. Ngeunaheun teh jadi sakitan teh. Sakumaha kebiasaan anak nyana kudu dicumpona. Di urang mah lain, asal ditahan we tempe. Kangkung setengah mateng. Teu diuyahan-uyahan acan. Lain kitu, ke eta mah urusanana proses
di sel eta mangke mun dibui terserah tama aturan-aturan anak hari ieu mah heula selama encan kapanggih mah nyana biasa nginum susu beres susu biasa ngopi rokok di samsu waduh ceknya naing mending ulah diproses ya kieu bae ngeunaheun ieu supaya nyana engke pengakuanana mantep. Waduh cenah kiai eueuh danana jang mengarah kadinya tah di negara encan nyisikeun dana untuk sakitan-sakitan tersebut penyidikan polisi teh eueuh dana maka polisi selalu minta bantuan pada orang-orang kuat yang ada di wilayah itu untuk mencari sakitan maka engke jelema-jelema anu biasa ulin jeung polisi ngabantuan pelimbah biasana aya tah terus ketika pelimbah maling eta polisi teu bisa ngomong cau kunaon emang sebab nyana geus selalu dibantu ketika nyana boga kasus atuh teu selesai ialah hukum di Indonesia seperti itu. Waduh, Masya Allah. Urang menyeritakan hukum teh selesai dihandap mah. Nu ngabunuh pembunuhna can selesai, nu maling pelaku malingna teh selesai. Iraha kapanggih anu leungit motor 100 suka panggih nama pelaku paling hiji. Anu maling 100 motor nu kapanggih hiji pelakuna paling kapanggih hiji 1000 di kecamatan Pasar Kemis rawan luar biasa urusan pemalingan timimiti maling mobil aya maling motor luar biasa aya jasa maling sepeda maling HP termasuk bobogaan awewe dipaling Masya Allah ya pemalingan geus lain ka benda-benda tajem benda-benda hipu ge terus dipaling terus ada kumaha meureun lalakoleh ya Allah nah eta lah kos kitu kaayaan di Indonesia sementara di luhur mah kuari geus daritakeun tentang aset-aset negara geus mah besi baja geus mah aluminium geus mah tentang minyak geus mah tentang Telkom kuari nu deuk direncanakeun dijual di PLN coba sementara dihandap mah dibejakeun dana kandas dan lain di luhur mah geus direncanakeun selain eta dan lain-lain sebagainya naon deui nu deuk dijual makana tinggal digadekeun bae Indonesia ka ditu nu ngeusiana urang kos gitulah batur di laluhur bebejana mandek ngurusan urang ternyata nyana nu diurusan ku urang dibalik jadi ketika urang nyaritakeun tentang berbagai kasus teu pernah selesai tapi di luhur mah nyana lain nyaritakeun kasus-kasus kos kitu naon kitu urusannya mah urusan nyana bae nah ialah Indonesia alhamdulillah ya rabbil alhamdulillah sia ditoraka sia alhamdulillahirabbil kene bablon alhamdulillahirabbil anu alhamdulillah teh nyawana naon blon ya Allah geus kos kieu aya da kuat aduh masyaallah hanya ganti jelema-jelemana doa gara-gara pelaksana mah gitu-gitu ke wala yuksamu bitarfin oleh disumpah dari urusan tentang penganiayaan selain daripada pembunuhan misal urusan tentang motong curug teta tekudu aya persumpahan itmali itlapi malin jeung teu aya persumpahan tentang perusakan harta na ieu mah lamun memang
memang mudah alehna geus jelas siap manehanana untuk melaksanakan nu didakwa ku mudai setelah ditingali keayaanana memang jelas bukti geus we ulah disumpah da memang geus Zaid dianiaya ku Ki Umar kemudian dipotong curugna atuh kapan eta mah anu dipotong na Ki Zaid nu motong na Ki Umar setelah didakwa ya pasti bae atuh Ki Zaid teh jandeuleuh beungeut ka Ki Umar da ka mana lumpat ka jeung kumaha ge nah sembah eueuh masalah sim Ki Zaid disumpah teh lamun aya gitu saksi-saksi leuwih otentik deui sebab tamat tandana langsung Zaid nu dianiaya Ki Bakar Ki Umar anu menganiaya lamun memang ngahaju salah ladar ketika henteu sadar tetap al yamin lil mudda'i al bayyinah lil mudda'i wal yamin lil mudda'a alaih lamun memang nyana haju ngaku masalah ketika henteu ngaku terjadilah tetap baik permasalahan berlanjut sakumaha tadi urusanana ya saksi lamun memang manehanana itu langsung ngaku masalah teu ngaku persumpahan tetap berjalan eta manggeus lain main laos-laos deui lantaran ieu mah langsung antara Ki Zaid jeung Ki Bakar illa fi abdin fil azab kecuali anu berjalan dina masalah pembunuhan kepada seorang hamba ia tetap berjalan persumpahan kumaha sumpah sumpahna berbeda jeung sumpah-sumpah anu biasa wa iya sumpahna ayah lipal mudda'i ala qatlin idda'ahu jadi berarti lamun ngajukeun ieu si mudda'i terhadap mudda'a alaih kemudian menyangkal maka mudda'a alaih kudu disumpah persumpahan hana lain sakali dua kali tilu kali tapi khamsina yaminan 50 kali sumpah jadi sumpahnya lain sembarangan ya 50 kali wallahi demi Allah kaula henteu ngalakukeun pembunuhan terhadap Ki Bakar wallahi terus bae 50 kali kumaha kudu terus-terus wala yushtaratum wala tuha henteu disyaratkeun kudu terus-terusan 10 kali eureun 10 kali eureun 10 kali eureun masalah saha nu nyaho 10 kali eureun 20 kali tunda 30 kali nyana haju ngaku walau taqallalaha jununun lamun memang keselangku edan 10-20 kali ieu ditunda heula baralik heula ke isu karak dimulai persumpahan 30 kali deui ternyata nyana barang datang ka ieu mah mikir barang mikir meureunanan sieun disumpah stres edan au ikbaun atawa ayan maka bana lanjutkeun walau mata lamun paeh lam yabni warisuhu ala sahih geus teu kudu dilanjut ku ahli warisna walau kana lil qatil wallahu a'lam